birahmati muharakatil ajrumil falakiyah wa ansa'a bi qudratih anwa'al jawahirul aqliyah. Wassalatu wassalamu ala dhawatil anfusil qudsiyah al-munazzahati anil qudratil insiyah, khususan ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul ayati wal mu'jizah wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina li hujjati wal bayyinah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabaraka bi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masjidu baitul kulli mu'minin. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, para kesepuhan, wabil khusus guru urang sadayana pimpinan Majelis Taklim Darul Khair kersana Al-Habib Umar bin Hasan As-Sahab. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kepada para jamaah, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para remaja, para remaji yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan satu kewajiban thalabul ilmi silaturahmi. Mudah-mudahan tiap desah napas kita, tiap langkah kita, tiap penglihatan kita dijadikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puja serta puji marilah kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita selaku umat yang selanjutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah mungkin bagi saya ini perjumpaan pertama. Jadi setelah beberapa minggu, alhamdulillah ayeuna urang biasa ngawitan deui membahas tentang masalah yang eta satu ucapan yang maktusin, hiji ucapan, satu kabar, satu berita yang dipasti akan kebenarannya, mustahil karena bohongna. Sebab ai kalam teh aya maktusin, aya maktul kizbi, aya mahtamala sidqi wal kizbi. Ada berita, ada ucapan yang maktul sidqi, dipasti benarnya, mustahil bohongna. Naon kalamullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mantak lamun hadis sahih mas 100% itu nyata, 100% itu benar, mustahil karena bohongna. Mantak alhamdulillah urang diberi kesempatan di ieu majlis selain daripada ngabahas ilmu fikih, alhamdulillah kalam-kalam suci yang keluar dari lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang dikaji. Insyaallah setiap jelema maca hadis-hadis Kanjeng Nabi, ngadengekeun hadis-hadis Kanjeng Nabi, secara otomatis yunawiru binuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan diberi cahaya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melontarkan satu pertanyaan kepada para sahabat. Kata Rasul, wahai sahabat, atadruna anil muflis? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa si orang yang bangkrut? Saha si jelema anu kerek teh? Serentak sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflis bina mana dirhama wala mata'an. Jelema bangkrut, jelema muflis, jelema kerek, yaitu orang yang tidak memiliki uang dan orang yang tidak memiliki harta benda. Cek para sahabat, cek Kanjeng Rasul lain, ieu kere, ieu bangkrut lain di dunia, tapi maksudnya bangkrut di akhirat. Langsung sahabat ngajawab ini, berarti Kanjeng Nabi eta jelma di alam duniana can pernah ngalakonan salat. Dijawab bukan Kanjeng Nabi, ya'ti yaumal qiyamah disolatin, manena datang dina poe kiamat mawa ganjaran salat. Oh, berarti karena puasa Rasul, puasa umin, salat osok, puasa osok, segala endah osok,
bahkan wazakatin zakat oge can pernah ditinggalkeun. Datang kewajiban zakat, sok mayar zakat, tapi tetap cek Kanjeng Nabi bangkrut. Kata Rasulullah itu orang kerek, sholat osok, bahkan sholat nage rapi, sholat nage jeung elmuna, sholat nage sambarangan, tapi tetap bangkrut. Sok puasa osok, lain puasa wajib bungkul, puasa sunnah ge dilakonan. Bakal lamun guru mere amalan 40 poe puasa sok dilakonan. Budak murah salaku, hayang teh kita puasa 40 poe dilakonan. Digawean dan kadenya. Lamun urang dibere ijazah, ye sia lamun hayang beunghang mata amalkeun ieu kade. Dina hate kudu ditanamkeun keikhlasan heula. Ulah ieu mah ngawirina otak dunya, ulah kupeda ye hayang meunang awewe mah amalkeun ieu 40 poe, puasa 40 poe. Sabari ngawiri teh lain ikhlas ieu, nah otak teh gambar awewe we. Singko lagi syukuri abdi. Kalau wasam sawal qamar ra'aitu lisati. Nah hate awan nilai keikhlasan. Teu niat baca Al-Qur'an, estuning na otak teh awewe. Itu mah dijabah ku Allah. Sebab kudu aya keikhlas. Ayeuna sama wae amalna. Hayang kabangun majlis dibere amalan ku guru diamalkeun. Nah otak teh ulah duit ulah. Sing ikhlas niatna urang zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jeung santai ulah cepet deui. Ya Latif ya Latif ya Latif santai. Ulah cepet ya Latif ya Latif katipu santai. Ulah cepet deui tanamkeun keikhlasan dina hati. Ieu jelema osok salatna rapi, puasana rajin, nu wajib dilakonan, nu sunah oge sarua dipilampa. Tapi tetap cek Kanjeng Nabi bangkrut. Yati yaumul qiyamah bi sholatin wa shaumin wa zakatin. Datang poe kiamat mawa ganjaran salat, datang poe kiamat mawa ganjaran zakat, mawa ganjaran puasa, tapi tetap bangkrut. Kunaon tak bangkrut? Sebab di alam dunia nah qad satama hadza wa qadzaba hadza wa akala mala hadza. Di alam dunia nah sok daek ngagorengkeun batur. Boga bibir teh cedihan. Teu kaok nempot teh akur jeung urang, ulah dideuketan jeung urang mah. Ulang nyoba heula gaul sapoe buduk awak. Bere-bere batur ka boleh. Teu meunang. Aya jelema pendek dielek. Eta nangtung apa diuk? Pendek ulah doraka. Teu meunang. Lamun urang boga bibir pernah nyecela batur, di poe kiamat bakalan ngadakwa. Cek jelema anu geus pernah di hatena protes ka Gusti Allah. Cek eta manehna Gusti, si itu asup ka surga kaula teu ridho. Cek Gusti Allah pan sieu mah salat lagi rajin, asup ka surga teh mah kunci rajin rajin salat tetep kaula teu ridho sebab baheula keur di alam dunya eta boga cumur. Nah sampai teh kunaon naon? Ya erat mah. Boga cumur meuli teu bisa dijaga. Punya mulut hayu ngabala kata ngagorengkeun batur. Kaula termasuk jelema anu digorengkeun teu ridho manehna asup ka surga sebelum ngabeberat ngabubungah abdi heula. Cek Gusti Allah isi hayang pokona mah hayang naon wae. Lamun dikira-kirakeun aya duit mah hayang digantian ku duit. Ya kira-kira duit aya eueuh. Akhirna ku Gusti Allah, tah manehna boga ganjaran salat. Cokot ku maneh ganjaran salatna. Dicokot ganjaran salatna otomatis salatna dipayeunan Allah Subhanahu wa taala bernilai 0. Asup deui mawa kuasa aya deui nu ngacung. Gusti eta manehna boga hutang can dibayar. Rata-ratana geus ngabudaya di Indonesia mah galakan keneh hutang. Daripada anu ngejogkeun hutang ngadak lamun ditagih. Gerah bahaya aku pas sedengna sabulan siga kareta ka sawah kan ada. Dibalik atuh jigana pertama sifatna kos embe aya dikaki hutangna jiga mah. Arek kawat bulan. Teu dibayar di akhirat bakalan dibayar. Gusti aya digantian. Duit eueuh harta eueuh oh mamawa ganjaran puasa tah cokot ganjaran puasa teh maneh kabeh ganjaran salatna leungit ganjaran puasana leungit bahkan ganjaran zakatna geus sarua kusaba pernah wa akala malahaza saeutik pernah ngadahar harta dulur teu bebeja heula mangka sing hade ai gasab teh itu dosa ai gasab teh ngamanfaatkeun barang batur tapi teu bebeja heula ngaranna gasab. Arek sholat samping teu mawa ada samping sholat pulang dipake bebegan kecuali sampingna mustabal
dipersiapkan untuk sholat. Terus model asup ke masjid, aya samping heula eta mah gitu. Komo nyusur mah ulah. Urang nyusur mah nyusur teu aya susur batur dicopot ieu loba galean deui. Ulah leuwih cilaka eta mah dasar bakal ditutup di akhirat. Cuman sabaraha. Masalah amalia perkara dunia oke itu kadang gitu. Make sendal batur. Dasar. Kapan gitu asup ka masjid mawa sendal jore balikeun alus sampai aja. Eta masjid ibadah lain orang sendal. Eta mah kalau dituntut di akhirat. Apa seeutik ieu saeutik di dunia di akhirat mah aya duit 500 perak moal manggih. Mantak sami ikhlas teh, maka alhamdulillah khususnya di Indonesia masuk aya paribasa halal di halal. Ya halal di Indonesia mah alhamdulillah saling minta hampura. Bersihkeunnya, bersih abdi pernah ngadahar harta salira, abdi mah hoyong dibersihkeun, minta hampura, katakeun kantor, cium-cium deungeun, yang halus itu. Di Arab Saudi mah sawalan eueuh halal di halal. Jadi halal di halal teh dipelopori oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Hatta halus eta aya dalilna, aya nu bieu dalilna. Hak ka Allah mah itu kacumponan, tapi hak adami loba kene anu dilalaworakeun mantap. Al-hurmat khairu minat ta'at. Cekaidah. Hormat itu lebih diutamakan, lebih bagus daripada taat. Contoh, urang teh rajin ngawurinan di imah. Subhanallah, 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 subhanallah. Teu aya tamu. Tok. Assalamualaikum. Ulah terus ngaduduk ngawurin. Tapi na kudu nyambut tamu. Al-hurmat khairu minat ta'at. Disakeun di lembur urang. Kiai di urang teh tersepun sampaikan. Ulah ngahajakeun hareupeun imana mawa sampaikan. Ya nu kiai nu haram teh yo. Boleh mah dipake. Ulah al-hurmat khairu minat. Hormat teh leuwih diutamakeun, lebih bagus daripada taat. Mantap tergantung situasi kondisi. Cek urang alus belum tentu cek batur. Alus kadang-kadang urang ngabantuan aing teh kapake mah. Kos model misalkan lima contoh di dia majelis taklim Darul Khair, insya Allah di luar boga tanah yang cadunas cenah eta ge kita cadunas insya Allah mau diladeni bari sabulan nanti insya Allah namun 2 bulan dia berarti geus bisa ngabangun. Jadi Darul Khair itu membutuhkan misalkan dana 1 bidang tanah tinggal misalkan 50 juta teh anu dibutuhkan teh tadi tujuh tekan kalaka sodako teh janda bolong bali leuwih parigata kira-kira kapake mah atuh janda bolong asup kadang pisang teh lalap malaku kecuali anu parigata teh nyambung niat mah halus tapi kapake teh moal kapake atuh pas model misalkan kurang teu boga motor aya nu sodako ieu ban motor kapake mah apa teu boga harga bensin sana itu bisa mantap kudu ditempuh heula urang arek ibadah arek memberi bantuan teh tingali heula naon yang dibutuhkeun. Oh ternyata bener dia teh masih kayaknya membutuhkan uang untuk melunasi tanah. Nah urang langsung buka HP buka M-banking. Jangan dibidan orang imong wae mah iman tak iman memberi nasi asup ke urang teu kudu gede-gede angkana hiji we nang nol nah betul naon saya jadi lamun aya kabantuan teh kudu ditempuh heula ieu teh membutuhkan atawa henteu lamun kira-kira teu ngabutuhkeun pan sok aya geus buku bangunan pasantren teh geus jadi enteng lagi geus dipasang kalaka sodako bakako ante nyambung mendingan oge dijual bakokona duitna selalu dimanfaatkeun bener atuh tas kitu nya perlu ditempuh heula mantap al-hurmat khairu minat cek kanjeng Nabi kitu rapi jeung Allah nama tapi satara hadza wa qadzaba hadza wa akala mala hadza manehna cerewet sok kanyeuri batur bahkan sok nuding zina ieu kade bahaya anu zina jeung nuding zina itu dosana sarua hukuman duniana lamun dirajam anu nuding zina ge kudu dirajam mantap ieu boga bibir teh kudu ditahan ieu mah urang kondangan dan po panganten teh awena rabun cit saeutik
lain mikiran sasalaman ieu kalau kan pokeun beuteung Jika ada ngerti. ada lamun urang nuhun kitu teh kudu nepok dengan mata telanjang sendiri teu meunang sabarangan ieu mah batur aneh saya teman kawin 6 bulan geus ngalahirkeun Jangan-jangan ulang ngomong jangan-jangan masih bukan apa hiji urang mah atuh tuh menang sabarangan teh leungeun tilah leungeun tilah kade cek pikir ya had minimal seseorang melahirkan itu 6 bulan had minimalnya lamun 5 bulan mau mungkin melahirkan pasti kan kurang had minimal melahirkan itu usia 6 bulan jadi lamun misalkan dikira-kirakan 6 bulan terus melahirkan budak ulah suujon kecuali aneh kawin karena sebulan geus boga anak nah kemungkinan nah tetap ulah dijieun status doa kakek maka kedeng nyawa teu kamari kawin tapi kudu dulu saleutik tapi geus nalahikeun jangan udah zaman aya nonton ngago goreng batu teh lain ku mulut tukul ku wakil mulut ieu kan bae kokotnya kokot kalau ngomong teh kadang-kadang kieu teh kokot kedeng status zaman baheula aya nu bencana alam teh sigap ngabantuan aya nu nempo tetangga kahuruan akan video PA bantuan kalau terjadi kebakaran lain kita di video mawa cai banjur aya nu lapor dari gudang dari sini rasain loh batur kalalotor getihan bajina soek barang ke kamar mana video ulah doraka eta di akhirat bakal dipinta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala tetap manusia itu aya hablum minallah yang bersifat vertikal ada hablum minanas yang bersifat horizontal selain urang ngabeberes masalah ibadah ubudiyah jeung Gusti Allah tetap urang oge makhluk sosial makhluk yang tidak bisa hidup sendirian butuh kepada orang lain tetap aya dina fikih masalah muamalah aya masalah munakahan aya masalah jinayah ieu geus rapi kali diatur ku agama teu meunang sambarangan contoh ya kieu cek dina fikih pada diri manusia itu ada 4 unsur kekuatan yang pertama aya nu ngaranna kuwatul idrokiyah power intelektual jelema mah boga pangarti lamun titah ngajol ka jelang moal naik sebab jelema mah ngarti lamun dihareup aya sambal jeung dikotok pasti nyokot sambal moal mungkin sambal dicocokeun kana dikotok sebab pada diri manusia ada kuwatul idrokiyah ku sabab jelema mah ngarti mantap ku Gusti Allah diparentah ibadah kita salat kita puasa ulang kita salat sebab ketika praktek salat diajarkeun bakalan ngarti sebab pada diri manusia aya kuwatul idrokiyah hiji nomor kedua dina diri jelema aya nu ngaranna kuwatul batiniyah ibadah moal bisa lamun beuteung kosong ibadah moal bisa lamun beuteung teu dieusian lamun hayang ibadah semangat berarti beuteung kudu dieusian bahkan masalah beuteung itu dikedepankan daripada ibadah contoh lamun misalkan urang keur geuning contoh urang keur geuning jadi pentingnya agama Islam benar-benar mempertahankan atau mengedepankan kemanusiaan. Urang keur geuring. Bari salat. Keur salat teh aya babaturan ngalewat. Arek mebas ka sumur. Itu ku agama mendingan salat dibatalkeun mantuan jelema anu arep masuk ka sumur daripada urang terus ngalaksanakeun salat. Artinya nilai kemanusiaan benar-benar diperhitungkan. Mantap aya bab muamalah artina muamalah teh transaksi sesama manusia aya jual beli aya gade jeung sajabina itu dina diri manusia aya kuwatul batniyah aya oge kuwatul parjiyah kekuatan syahwat lalaki nempo awewe awewe nempo lalaki untuk melestarikan keturunan aya nu ngaranna pernikahan jangan sampai orang melestarikan keturunan sarua kos hayang ai hayang mah teu goblok ka era senajan paribasa jelema loba keur di pos rotan geus boga kahayang di pameureun hayang jelema mantap dina agama aya bab munakahah pernikahan ahlina ieu bapak ahlina ahlina aya bab pernikahan teu meunang sabaran
Nah, keur jual beli sok aya selekna, masalah jodoh sok aya selekna kitu Pak. Ayo jodoh mah heuh. Bobogohan jeung urang 4 tahun kali gajeng batun nya. Teh panas, main teluh. Diatur gitu mah supaya rapi tidak terjadi perselisihan. Dina fikih aya ngaranna rukul jinayah. Pidana jeung perdana. Teu meunang sambarangan. Aya nu nolong urang digugat. Leungeunna solet, lesot kuduna morolok salah. Urang dida mahal kudu coplok ini ge mahal cek teh. Atuh pan kisosnya mana? Karena kisos angkatan badan mana ngadek leungeun urang kadek leungeunna. Da mana pan boro-boro. Jelema nyolong nih hiji digobogan mending hancur leungeun. Salah eta. Mentak aya rukul jinayah, ada pidana jeung perdata. Eta teh pikeun ngarapi umat manusia. Masalah hakullah, masalah hablum minallah keur hiji rukul ibadah. Keur ibadah hukum, tapi masalah sesama manusia fikih ngatur tilu. Tilu bener kieu. Mah opat. Tilu. Jangan aya mah kitu kelawak teh. Dua. Bisa sedikit eta nya teman. Dua aya mah hiji. Masalah hablum minallah mah hiji rukul ibadah. Masalah fikih jelema mah tilu. Rukul muamalah, rukul jinayah, jeung rukul munafah. Artinya agama Islam benar-benar mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan Pancasila. Nah, Pancasila teh Pancasila kemanusiaan yang adil. Kunaon didengekeun ku pejabat teh adil. Keselnya kok. Terus ngomong adil geus saputung. Atuh teh kaharti ku logika ge. Ya misalkan orang gering, aya nu nanya, "Mang kumaha da mang?" Dijawab gampang. Di penjara 4 tahun. Wah, eta nah. Atuh nilai keadilan teh asa kurung we istilah. Ini adil. Mudah-mudahan imam besar kurang diberikan kekuatan anu ngazalimi beliau, mudah-mudahan sing dimusnahkeun kitu lah. Itu akan sing menang hidayah kain mah menang hidayah kumaha? Sing musnah lah. Ini musnah mati mana bisa manehna eukeun dahar ya mah racunan pae. Atawa arekna diri batur. Pas arekna tok palu teh sidang itu asuh ka dieu setan, jantungna diacak-acak pae. Malah musnah lah. Kita ulang sadayana mudah-mudahan biasa mengikuti guru-guru urang, biasa mengikuti akhlak-akhlak yang dipercontohkan oleh para mulia-mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Siti Bados memberikan salah satu ya setik-setik sok bae papatah di majlis taklim dan khair. Ayeuna Siti Bados nyuhunkeun dihapunten dina tindakan, dina ucapan, dina tingkah laku aya kasalahan. Kira-kira bade ngapunten teh. Insyaallah abdi moal pelit membuka pintu maaf yang selebar-lebarna. Panjenengan teh teu sawureun kabeh heuh. Aya nu resep ka abdi, aya nu resep pasti ngagoreng heuh. Sakayanya kitu oge. Aya mah iji dah eta keur teuing dari itu. Insyaallah. Hati mah kabuka pintu maaf yang selebar-lebarna. Aya nu sinihin, aya nu geus ngahina, pan ngahina abdi teh. Loba nu ngahina. Jadi dia disebut mustaqim. Kita itu kita si monyet. Ah, jelas lah. Ada salah kali bari jawab. Insyaallah Siti Bados muka pintu maaf yang selebar-lebarna. Mungkin di Siti Bados akan membuka jalan cekap kurang lebih menyuwunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasih kepada guru kita Ustaz Jadi Mustami yang telah kita doakan mudah-mudahan berbanyak kami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Banyak yang belum dijelaskan. Satu yang belum pakai ingat jangan ngomongin orang. Nah, jadi apa kita teringat kepada kata dari Habib Abdurrahman Al-Bahar. Beliau mengatakan jangan dengar apa kata orang sebelum kita melihat dengan mata kita sendiri. Jadi intinya jangan dengar orang ngomong ini ngomong itu dan sebagainya, jadi dengar dulu. Kalau kita belum melihat kepastiannya itu benar apa tidak. Itu. Jadi jangan dengar omongan orang sebelum kita melihat dengan mata kita sendiri. Tapi untuk himukumullah, al-baqi minta doanya juga untuk pelunasan tanah, insya Allah masih kurang uang 50 juta.
Untuk saat ini masih kurang uang 50 juta, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Al-Fakir ada bawah ya di WhatsApp, masih ada dan sebagainya. Bukan mau minta atau mau lagi, bukan. Tapi kita hanya memberikan info. Kalau masa kita update gitu ya. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita ketemu lagi di minggu depan yang akan datang, sekaligus istighosah bulanan di awal bulan. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan pakai hand sanitizer ya. Kalau enggak itu yang kena nanti ya. Kita tutup doa, nanti langsung ditutup.